urang teh kaluaran SD teh. Nah, teu ngerti. Pan aya SD, aya SMP, SMA. Nah, mana teu ngerti wae. Urang teh kaluaran SD. Nah, Ari es mah tiis. SD. Sok es mah tiis di mana-mana oge. Amun de badag, buleud. Komo ningali bujur awewe mah. Itu teh hurufna teh D, teh lah buleud. Nah, bujur ibu mah teu ngarang, teh urang mah aran eh. Urang mah ya masalah sakola. Sakola. Baheula kaluhur urang teh sakola luhur. Nu handap oge ragrag, komo ieu nu luhur. Mah sama jeung si Aher mah aneh. Tapi kumaha ka si Aher mah? Urang mana akhirnya? Apa si Aher teh muter sarua. Nah, baik urutan. Urang teh kareng justru urang teh jang mengadu, cil jang mengadu. Sugan boga balad urang teh cil teu dijengkelkeun teh ku si Aher maksud teh. Akhir diadukan?